Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Di berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun, terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak, diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ke dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang, pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen boting salaki sia letoy coba babari orang dokter lain non lain itu. Tapi jangan mah datang deui ke dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak, maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan tah. Ang datang ka Tuan Syah Abdul Qadir sakinah ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah, nu teu diijabah sebab nya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri, boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis percis jasa urang. Ya Allah, etalah mementingkeun batur urang mah lain atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener henteu. Datang ke Tuan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun, periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi mapang doakeun bae ku Tuan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan Tuan Syekh langsung sholat, asup ke alam gaib. Dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bukan. Nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul.
salat deui nya ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh. Kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanna mandul kaopat kali lima kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan teu kira-kira teu ngadoa. Masya Allah kagedep kali begitu kegenap kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu guys pejakeun gada we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak nan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti ya kan berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden yeuh diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipikeun nya muhun tuan alhamdulillah sakieulah teu diberenya hos sabaraha-sabarana mah anak mah ngan dah balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot ngalahin bunga luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki meunang 40 poe reuneuh deui deui jara 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus teh Tuhan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga alhamdulillah sakena bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan se ai loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zeknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu neuk dibere geus bae eta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah terus tah lain doa Tuhan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan begitu pingsan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan leng-leng emang tas di mana sakina tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat segala
gas diberi minum terus sadar. Begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh. Nyana langsung bentak, langsung molotot. Ieu saha? Deuk di bejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager. Asana mun di bejaan pingsan beneran modar ieu mah ieu. Teu di bejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7-7. Cek salakina tuh coba bae tingali tama mayit saha. Barang di dulu sirah getihan kabeh belah kuluna. Ya ieu mah anak cek anak. Kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus. Hajuku lagi pingsan pohara jasa cenah aya naon ya. Salakina langsung mamawaliong ti neng. Ih jimat tituan sete ieu ulah ditoler-toler coba ge, coba pake heula pake. Pan urang boga anak teh sababna ieu, coba pake, dipake deui kunya. Coba bejadi ka ditu ka tuan saya bebejadi. Bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa ka tuan Syekh. Bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal mah 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipikeun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo tuan Syekh pamenta ku pohara siapa tuan saya langsung sholat deui sholat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing diperanganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun mejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pohara jasa ya Allah pernah kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung teu babari tah mah kitu wae teu kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam bissawab